أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil. Ngabungakeun budak leutik pintu surga geus buka, ngabungakeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa. Nu ka tadi hayang dahar teh teu boga beas, tabang geus muka tinggal paeh doang ngaluncat ka sorga. Lamun urang deuleuh make mata batin ieu emang kumaha gitu? Atuh haralayan jelema nu nyeleuh fakir miskin teh ka dieu sia ka dieu lantaran eta muka lawang sorga teh ieu lantaran urang mah mata batinna teh parem nu ka deuleuh mata kasat doang atuh aya nu ngahutang ge wah hutang mah sia bawaena ka aing indeus sia ka ditu hayang aing mah ngaladean nu ngahutang muga mari kita dibayar ha ya ngahutang teh ha tek areueuh gitu tang warung tek aya nu meulem gitu ta warung aing sedih jasa aing teh panggih hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sebab aing teu boga duit aya teu dibere tah jadi lain ngabungakeun jempitkeun secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang. Yes, pokoknya mah nu kes deh atau nu ngahutang lagi, nu diperhatikan bener-bener mayar. Yes, aing mah nu teu perhatian kana mayar, moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana maju, tak tahun ka beli motor, tak tahun ka beli mobil. Tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kan nyerian kunyana. Paeh ngan sakadar dihisab doang dunia. Henteu boga nyana pangbubungah ka batur. Masyaallah tah lamun deuleuh make mata ieu kos kitu tapi lamun deuleuh make mata ieu lain deui. Ayat ieu masih nyaritakeun tentang nikmat ti Gusti. Nu kamari nikmat eta aya dua, hiji nikmat zahir, kadua nikmat batin. Nikmat zahir ieu adalah nikmat yang jasad. Dahar, minum, sare, pake, neuleuh, ngadenge. Dibentukeun ku syariat, daharna sesuaikeun jeung syariat, dedeuleuhan sesuaikeun jeung syariat, dedengean sesuaikeun jeung syariat. Bersihan melalui pembersihan syariat. Iyalah lamun teh mah tuh tina hadas kudu wudu hadas leutik wudu mun aya cai mun teu aya tayamum mun hadas gede atuh junub. Nah iyalah dibentukeun make hukum syariat. Mentak mun teu ngaji teu nyaho cara bebersih aja. Geus dikitabkeun ku ulama lantaran urang mah jauh ka Kangjeng Nabi teh. Sebab nu deukeut ka Kangjeng Nabi mah atuh sahabat langsung ningali praktek ibadah zahirna ka Kangjeng Nabi. Sahabat karana tas Kangjeng Nabi teu aya masa sahabat aya ge tabiin atuh haneut keneh tama teu kudu make kitab langsung nanyakeun bae ka sahabat kumaha kieu nyana ngajawab lagi Kangjeng Rasul waktu anu Kangjeng Rasul waktu anu kieu Kangjeng Rasul jawabanna tepat maot para sahabat tinggal tabiin nyaritakeun cak sahabat anu ge kieu cak sahabat anu ge kieu cak aya kitab. Andai katangan didinya berpikir, wah iya bahaya lamun datang ke 1000 tahun yang akan datang. Waduh, berenang mun teu dikitabkeun kumaha urang Cikupa. Waduh, geus acak-acakan dikitabkeun diacak-acakan. Kumaha urang Belaraja, kumaha urang Jakarta. Nah, ulama berpikir ke depan. Wah, luar biasa datang ke kiamat boga pemikiran ulama. Ya. Kurang kuarima ijtihad. Yuk. Mulai di Imam Hanafi, Imam Maliki ngijtihad, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, iyalah anu mudawan, anu diakui bener opat sepanjang masa sampai kiamat. Jumlah keseluruhanna 10, nu genep guer mudawan. Opatnya terus diakui geus. Terus patok
geus ual aya nu leulewihan ti dinya. Terus saya datang ke adem ayem make ulama urang mah tinggal ngabongkaran kitabna bae. Cik coba wudu, bongkar pasal wudu, bab wudu. Cik coba salat, bongkar bab salat. Cik puasa, bongkar bab puasa. Cik coba zakat, bongkar bab zakat. Teu kudu hararese tinggal ngalaksanakeun doang. Ngeunaheun jasa ieu urang mah. Adapun nu sejen-sejena kadina bakal alalakur dengan memakai kias. Nu mantak Quran, hadis, ijma jeung kias parabotna sakitu. Andai kata anu can tertulis, kiaskeun kadinya. Nu kaesean nu katulisan ulah sok ese. Ulah sok ese. Tah mantak urang mah ngeunaheun jasa kuari tinggal nanyakeun bae. Tah anu ngararaji dengekeun pake nu teu ngaji, engke aya masalah tanyakeun ka nu ngaji. Begitu ditanyakeun ka nu ngaji pohoan, nanyakeun ka nu teu pohoan begitu bae. Ya urang mah ngaji bae mun anu nanyakeun mah tetep bae. Otak urang mah teu sasenti aja. Tuh gitu, tas syariat. Tah, wali pembersihan batin rohani. Aya pakarna, aya dokterna. Kurang mun nyeri ceuli dibawa ka kiai, kiaina kiai tukang magahan ngaji atau paling ge ditiup ku kiai. Balik tadi itu, tambah peng. Atuh lain ahlina jigana. Atuh nyeri ceuli bakal itu ka dokter, ka itu ka dikorek-korek di THT. Siep. Geus kitu. Tapi lamun kieu bae ieu kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit apa? Batin. Oh, kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu benar. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud penyakit itu bagus susah yang itu bukan ke sini. Kemana? Ke bengkel motor sono. Lain jurusan. Atuh bengkel ge motor, mobil, sepeda aya bengkel nah ieu mah hasud mah kuduna ka kiai datangna. Waalaikumsalam. Di mana sia Cikupa? Naon ya? Berobat kula kiai. Berobat naon tuh? Eta yang beli motor jadi resep kana dunia kula ieu teh cager-cager. Bari dia boga duitna aya 10 juta mah. Diinjem bola bae kiai dek beli mobil. Kurang Cikupa tolol. Aing dek berobat margana lebih parah kiai. Goblok tak kiai. Aduh, tak eta can bisa tak kiai jadi dokter kan bisa kok kitu. Encan lain dokter mah kok kitu mah. Santai habak. Kiai kos kitu. Waalaikumsalam. Naon sia? Kula ieu ngridit kiai. Sejuk. Aja teu kabayar. Geser ka kiai. Sugan kiai narima. Ieu mah kiai berpusing. Aja ngredit naon motor. Kiai mah mobil. Atuh ieu mah leuwih jero ieu mah kiai. Leuwih jero ieu mah kiai. Tah ieu kiai bangpak ieu mah kok kieu. Lain jageurkeun jelema ieu. Saya tak kos kitu teh ambalayah kiai nu kos kitu guari. Lain jageurkeun umat ngajeroan. Berarti kan jadi dokter ieu. Can jadi dokter keuneun da mah. Tama maning diajak kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kieu kos kitu ieu. Can beres tah teu sadar tah si kiai ge cak nyana ngridit teh halal tubuh panyakit eta. Tah ieu lah. Lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enan sih ka dieu bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kula ngawarung, aya warung anyar rame kula bergat bae teh kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teu kumaha teu. Henteu ieu mah ngan kula mah pangnyageurkeun teh hasil kula supaya nemah jasa kula tuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid jeung kiai. Aing sabuat kiai. Aing jadi kiai geus kebal. Magaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh. Aing geureuh tulang nyangan tukang telu gayu. Saya terjadi teh kos kitu teh eta. Tah ieu ambalaya tah jadi berarti kakarake boga dokter wudu doang nyana. Jadi dokterna dokter zahir doang. Nyaritakeun rukun wudu mah tapis, nyaritakeun rukun salat mah tapis.
Ketika nyeritakeun penyakit-penyakit batin, orenganan nyana geus kronis. Beres gitu. Tapan lamun keur zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Assalamualaikum. Encana naon geus kanyaon ku Syekh Asnawi mapan. Geus kanyahoan mantak kurang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caringin teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Duraka sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh. Eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong ge geus kanyahoan bae. Waalaikumsalam. Hayang kawinnya sianya. Kawin apa kok gitu. Jangan ge ngomong. Geus kanyawan ku kiai ah, geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Geus candung habak ye kabeneran ya. Nyahoon kiai aing hayang nyandung. Ah, ieu sok nama ieu kiai aing ka karek ieu. Bila perlu dibere ku aing kiai na nyandung habak ya. Berjamaah eta kos kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang gadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nya selalu muntayang ka Allah, tekadna hubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi. Hubul kholqi wal mailu ilaihim. Kitu li irsyadil kholqi nuduhkeun manusia. Wa ib'anihim anil wasawis ngajauhkeun tina panyakit-panyakit was-was jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin. Urang datang ka dinya, "Waalaikum, urang jarak ka kiai, ayo aing tebet-tebet teu bener aya teh. Yuk urang ka ditu, ayo bareng sa mobil." Waalaikum. Ceng, ai kiai na aya keur nonton bola. Aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung kiai ke nonton bola goblok teh kiai. Datang tapi digerokeun ge. Ya sia alhamdulillah. Kumaha cara geus alhamdulillah. Diuk. Maringan di tengah imah yuk teh kiai teh. Ieu kagok ieu leuleuk Brazil ye. Kiai tolol teh goblok teman kiai kos. Rantai abang kiai kos. Dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua. Nyaritakeun hutang kiai leuwih leleb. Nyaritakeun kredit kiai leuwih jero. Nyaritakeun urusan hayang katenangan ja kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah ye. Teu karasa ku kiai, ari ku batur hayang di kiai-kiai, lain ku Allah di kiaikeun teh hayang ku jelema. Asal teu disebut kiai we marah. Di ka mana mang? Goblok kiai kitu. Mamang segala naon teh mah sarua jeung tukang toge. Mang ka dieu mang. Kiai ke naon ka aing kadanan ku mama atuh. Eta pan aing ku jelema hayang di kiai orengan cak Allah mah sia teh lain kiai ku yai. Ya tah eta batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimiat teh kudu menang nasehat nah datang ka dinya neuleuh geus sieun. Neuleuh teh geus sieun. Boro-boro da naon aing salaman ditarima tante ya. Tah salaman bae asana aing moal ditarima. Geus aing moal salaman. Kurang beusi teh ditarima. Emang kurang gitu aing pamabokan. Geus sieun ti heula. Geus sieun ti heula. Geus moal aing mah ke nya aing ditireun heula mabokna ka karak zarah ka ditu. Can naon geus kana sehatan. Baheula keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, yang RW ditampilin. Cak nu ditu kan acara aing katampiling ya. Acara aing katampiling ya. Tah eta anu eta masyaallah. Jelema ngabari jeung salaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu mah henteu bae. Eta asal we jelema tah. Ngan eta ditampiling teh Sugi ditampiling teh sugi bener pas ditampiling ku anu teh jadi sugi aja jelema harayang ditampiling gadinya Pak. Waalaikum minta tampiling ang. Deuri we goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Teu nyaho ang anu ditampiling teh orenganan tukang cangkaleng nya teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng saeutik entar ditampilin ku ang nyahoeun tah ang nya tukang cangkaleng ngaleterna teu beres. Lamun urang Cikupa mah beas lah.
tapi nu jeger we. Oh, cenah berarti aing salah ieu ngaleteran. Nu rapi kuari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cakaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cakaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku Aang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku Aang tukang cakaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain-lain kasalaman, hayang ditampilin kabeh. Aang dah tuh di jero bae. Tata kunaon geus kana kesehatan. Ku neuleuh doang ge ka Aang mah geus kana kesehatan. Teu puguh teu karuhnya mengarokona teh pan ardat, anu loba rokona nu marere loba jasa di hareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mapan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu Aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem. Tah eta teh ku neuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong, komo mun mituturan. Kitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi, Aang Enu, kemudian kitu Syekh Asnawi, geus puguh tama Sultan mah, Syekh Maulana Hasanuddin, Abuya. Eta teh ahli batin. Tah nu jelema teh kena sehat. Zohir mah geus babari, urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta, 3 juta, sacablakna sungut sia ngomong rajaban. Ayo waduh ngabudah geus pokona mah. Kita nyaritakeun sakadar nyaritakeun kitu doang atuh batinna mah nya ge keur neangan dunia ieu. Berarti kreditna leuwih tibatan urang. Panitia ge lumayan hayang kakerokna atuh eta ge sarua. Jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh. Keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu. Nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunaheun. Serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bae jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh sibada teu ditembalan, kuhu teu kadenge." Teu kadenge ye, nya datang ka imah yang aing nanya teu ditembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat ka Allah. Oh, tobat. Eta gara-gara tobat teh nya ku sebab nanya teu ditembalan, padahal mah aya sora mobil. Eta pan lamun lain ahli batin mah lain kitu. Goblok kiai aing nanya teu ditembalan. Diteruh ku sia kiai. Berarti kiaina can aya batinan kok gitu. Awas ya ku aing. Ku aing mun kapanggih dia tampilin ka kiai. Lain beda bae tah kiai batin mah lamun teu ditembalan teh. Oh, berarti aing loba dosa. Alamun aya can aya batin mah mun can aya batinan, aing teu ditembalan goblok nya jelema aing jelema. Awas ya ku aing sia kiai diseret ya. Beda na teh kos gitu. Nah, ieu hirup urang sakumaha kamari aya nikmat zahir, aya nikmat batin. Geus kamari dicaritakeun, ieu mah kelanjutanana. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat batin fokuskeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat zahir jeung papada manusia. Jadi rupa moal kaluar tidak hablum minallah, hablum minan nas. Bisa hablum minallah jeung hablum minan nas, soleh ngaranna nu kos kitu. Ku hese mah di ngaranan we ku urang Muhammad Soleh. Padahal mah henteu bisa hablum minan nas, nah teu soleh wae. Entek teu meunang di maknaan ge ngaran mah teu meunang di manaan. Ulah ku sebab ieu teh Mang Soleh, soleh jasa lain kitu. Ngaran tah mah. Nah, ieu hablum minallah, aya hablum minan nas. Urusanana jeung Allah, aya urusan jeung manusia. Nikmat ke kitu ieu, aya nikmat zahir, aya nikmat batin untuk melaksanakan hirup supaya selamat di dunia wal akhirah dibere ieu ku Gusti Allah cara jang nyempurnakeun nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Jadi urang teh hubungan jeung Allah qawwamina lillah jeung hubungan manusia mah syuhada'a bil qist. Nomor kahiji urusanana urang jeung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai para mukminin wahai para mukminat
kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg pohara pisan maneh netepan pohara pisan maneh teh ieu istiqomah lurus lillahi karena Allah imina lillah eta ku bahasa kitu teh ku bahasa kitu dijelaskan di dina bihukukihi laksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Cek ngomong urang nama wallahu alamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala posisi anjeun di mana bae lillahi taala anjeun kebenaran kuari teh jadi seorang politik. Jadi politikus berarti nah, ya qawamina lillah, jadilah seorang politikus anu lillah. Kebenaran ieu teh ayana di posisi jadi presiden sing ajeg lillahi taala jadi presidenna ulah sok hayang korupsi. Kebenaran jadi menteri teh. Kebenaran jadi gubernur di eksekutif teh jadi bupati, jadi camat. Nah, qawamina lillah sing lillahi ta'ala didelekeun ku Gusti Allah kadeh. Urang teh ieu teh jadi adak bupati di Pemda teh. Di berbagai qawamina lillah. Sok kebenaran urang teh bidang ekonomi ieu teh berarti ekonomi luar biasa kelasna internasional mungkin nasional atau kelas desa tetep bae qawamina lillah. Aing dek dagang lillahi ta'ala ya sesuaikeun jeung aturan Allah dihukuki. Aing teh lu dagang namun teh aba urang teh dagang gitu nu perlu ditimbang, timbanganna sing rapi, meuli, ngajual, timbanganna kudu eta bae. Bade di zaman jahiliyah mah lain mun meuli timbanganna ieu, mun ngajual timbanganna ieu, geus diplot timbangan teh. Mun meuli kudu nu ieu lantaran bakal leuwih, mun ngajual kudu nu ieu timbanganna lantaran bakal ngurangan. Lumayan sadimdimeun ieu teh lumayan sa senti-sentieun jang lumayan bae beuleumeun Allah teh. Eta ada tah letter ge kitu keneh mun meuli letter nu ieu mun ngajual letter nu ieu. Ieu mah teu meuli ngajual eta bae letterna jeung silahkeun bae ngaletteranana. Ieu mah deuk bener-bener lillahi taala. Kula mah dagang dibutuhkeun kitu hasil dagangna jangan apakahan anak pamajikan supaya ieu tentrem hirup teh Masya Allah bihukuki dagangna kitu keneh di politikna ieu teh jadi legislatif jadi DPR sesuaikeun aturan-aturanna aturan hak-hak Allahna ieu teh aing teh jadi toser di negara teh sakumaha rakyat laporan ka aing naon ieu teh keluhan rakyat dikemas sing rapi ajukeun ka eksekutif ka bupati nah ieu tanda tangan sok laksanakeun geus kitu bae tah kitu pokona mah di mana bae qawamina lillah aing teh jadi guru ieu teh didik bener-bener budak teh supaya pinter nu teu nyahoeun maca supaya bisa nu teu ngitung supaya bisa ayo diusapan mencarak diusapan mah ku urang teh eta teh qawamina lillah. Wari teh urang jadi kiai sing ade jadi kiai teh posisina dikiaikeun ku batur atuh sing qawamina lillah sok dari berbagai kelas ieu adalah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah kunu qawamina lillah Allah eta lamun bahasa kunu qawamina lillah eta kadarak make syariat disesuaikan jeung aturanana lamun nyana seorang politikus sesuaikan lamun memang seorang ekonom akurkeun lamun memang nyana budayawan sok akurkeun sesuaikan jeung hak-hakna lillahi taala kabelah dituna kuari jadi kiai kitu keneh jadi karyawan kitu keneh jadi bos kitu keneh sesuaikan qawaminal lillah tujuanna hiji bae mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus beres syariat naik kuari hayang deukeut jeung Allah qawamina lillah na tingkatkeun ku urang. Urang teh geus pasantren aya 15 atau 20 taunna. Posisi urang baik di pemerintahan atawa urang teh dagang atawa jadi petani, jalain kudu nyantri bae jeung lain kudu nyai bae neangan ridho Allah mah di mamana ge aya.
Aing teh jadi pedagangan, jadi pedagang na hayang, jadi pedagang wali aing mah. Aing jadi pedagang tapi hayang jadi wali bisa. Asal boga anak bae moal kebel. Asal awewe anakna. Ngawalian nama lain wali. Naikeun kaajegan diri. Melaksanakan hak-hak Allah. Aya leuwih mantep deui. Ningkatkeun. Kudu boga guru urang teh menjadi kitu pemerintah. Kumaha supaya lurus jatuh saeutik raja jadi wali teu saeutik raja jadi wali dongeng tiba heula teh loba raja nu jadi wali geus bugu penggawa nama kitu keneh pedagang nu jara di wali jaloba jasa geus ambalaya kiai nu jadi wali mah asal siap bae ngalaksanakeun qawaminal lil mulai jadi berarti kuari mah geus teu kazahir deui kuari mah menuju ridho Allah teh melalui batin. Islamun jadi pemerintahan urusan rakyatna lillahi taala tanpa resep kana dunia jeung pamere. Geus teu bae teu sama sakali. Lamun urang jadi penilik teh mah penilik guru datang ke bawah ningali meneliti sekolah paneta geus disadiakeun teh duit eta teh duit haram teh. Balik dibere eta teh haram teh duit kos kitu tah. Nah ieu mah geus lamun jadi penilik teh mah datang gadinya neliti begitu di amplopan apa ini? Apa ini? Haram. Ya, jangan ya. Haram. Saya tidak memerlukan uang itu. Kecuali 2 kali lipat. Saya takut gitu guys. Pokoknya mana penting mah nyana memberikan mau izoh ke setiap sekolah tanpa hayang diberi amplop. Nah, hayang amplop na cek jangan. Hayang esina. Sayang. Mulai guys, saya gitu. Kitu keneh menjadi pemerintah. Naon tugas jana laksanakeun. Bahkan terus diperbaiki nyana bae adalah nyana bae ulah pikiran batin didekekeun ka Gusti kege aya izin asal geus izin bae ka Allah memulai asal izin ka Allah bae al haya minal iman izin eta adalah bagian daripada iman urang teh lantaran teu baroga ka izin jadi jauh jeung Allah lamun urang boga izin maka Allah deket jasa jeung izin maka mana-mana ke ka bawa bae izin amat ka Allah salah izin amat geus ditegur ku Allah izin amat mun engke jaga di akhirat ku Gusti Allah dijejeleh izin amat izin terus mun di pemerintahan mun di ekonomi rapi urang teh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala ngan neangan coba kuari di Indonesia ti Sabang sampai Merauke moal aya sahuntu-huntu aja moal di pemerintahan moal aya moal kajen kul mah kecuali keluar tidinya lantaran sabang geus jadi naon kitu ngaranna geus jadi piramid mah so satu kekuatan anu luar biasa mengarah kadinya kabeh ti luhurna bis triliunan miliaran atuh kahandapna ge sarua bae ngan levelna bae leutik hampir kabeh bae jadi hese jadi taikeun ku lantaran eueuh aya hiji mah teu kadele eueuh bae geus dianggapna ku urang hese hayang jadi wali hayang jadi sholihin di pemerintahan hese bae. Dagang mah rada aya hiji dua. Ngan kieu dagangna kuduna. Urang dagang ge misalna sembako. Aya gula, aya beres, kopi aya naon aya gitu. Aya di zaman udah datang. Kula mah sebenarnya mah resep ngopi ngan teu boga duit. Ya kitu mah kula mah deuk ngahutang. Ya, deuk ngahutang sia. Kita kudu ngahutang. Dibere ku aing teh. Tah, jang saminggu nya. Eta dagang piwalin bakos gitu tah. Dagang bete gue dicatet-catet gitu. Datang deui. Duh cenah di imah ieu teh boga beacan masak. Butuhna sabaraha liter sia di imah? Butuhna jang sapoena 3 liter. Nyokot 30 liter jang saminggueun. 10 poen tadi aing. Tah wali tah kos kitu teh. Mulai tah. Mulai sabulan geus raraweuy. Geus raraweuy. Yang pamajikanna bagi kuru. Nawarung tapi kuru. Pikiran ka anu kamari teh sagala kopi sagala di dieu nu gaweuna geus eueuh dibikeunnan. Ieu dagang apa deuk naon karunya yen Mas, karunya.
Budak lewat cerik bae budak leutik. Ceng, siapa kudu cerik bae? Yang Banggula ceukna teh. Mah duit teh. Henteu. Kade. Milih hayang ke Banggula nu mana? Hah? Hayang ke Banggula nu mana? Nu ieu tah dibere hiji, mung hiji yang 10. Cokot. Tah secara zahir mah ngabangkrutan kan? Lantaran nyana mah geus make batin lain make zahir. Ye, make hate. Budak cerik, kemudian dibere eta kembang gula eureun cerikna. Berarti nyana teh bungah jasa ngabungahkeun budak lawang sorga geus muka. Neuleuna make ieu tah, make ieu. Masyaallah. Jelema nu hayang ngopi teh kurang dibere sia mau duit teh henteu. Ngahutang mah dan pugu mayar dibere bungahna luar biasa eta jelema. Mawa kapal api ka imah geus sikiran teh. Alhamdulillah cak mana teh cak pemajikan kurang bunga amat anu mere kapal api. Oh, masyaallah. Betul beneran kapal api na teh mah. Iya bunga data geranjeun kopi tah serudut. Masyaallah nikmat amat sabab dibere ku tukang warung batin nu lain ieu. Padahal mah secara mata kasat ieu mah kopi teh rugi. Tapi batin, Masya Allah. Jangan ngerasakan kopi serudut. Masya Allah. Ngan rokoknya caknya lain. Rokoknya. Aing gak itu deh habak lah. Aduh, liwat deh. Mang, kulang nih liliwatan baik. Kaditu. Ngan kopi nangis. Nggak sinum dan cak. Nggak minah jasa luar jasa buatan pemajikan gula. Pas jasa ngagulaan anak. Haji ipar liwat kaditu baik. Sesepna. Kula ka utang belah kana. Naon kebiasaan anak. Kula mah di Samsuna mana nu refill apa nu refill. Siap teu boga duit refill deui. Geus kitu bae kula karesep kula mah tah dibere. Cak hate. Neuleuna make ieu, ulah make nu ieu. Ibu kakunyana, masyaallah. Kang ini matan kopi, tukang warung bager amat. Tukang warung bager amat. Saya jarang ngarasakeun ngeunah ngopi, bari nyanang inget ka tukang warung. Pohara amat ka tukang warung, masyaallah luar biasa. Eta ngabungahkeun budak leutik pintu surga geus buka. Ngabungahkeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa. Nu ka tadi hayang dahar teh teu boga beas. Tabang geus muka, tinggal paeh doang ngaluncat ka sorga. Namun urang deuleuh make mata batin ieu, emang kumaha gitu? Atuh haralayan jelema nu nyeleuh fakir miskin teh ka dieu lantaran eta kan muka lawang sorga teh ieu lantaran urang mah mata batinna teh parem nu kadeuleuh mata kasat doang atuh aya nu ngahutang ge wah hutang mah sia bawaena ka aing indes sia ka ditu hayang aing mah ngaladen nu ngahutang muga mari kita dibayar ya ngahutang teh tek areueuh gitu tah ngawarung. Tek aya nu meulem gitu tah warung. Aing sedih jasa, aing teh panggih hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sabab aing teh boga duit aya teh dibere. Tah, jadi lain ngabungahkeun, jempitkeun. Secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang. Yes, pokoknya mah nu kes bae atau nu ngahutang lagi, nu diperhatikan bener-bener mayar. Yes, aing mah nu teu perhatian kana mayar, moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana maju, tak, tahun ka beli motor, tahun ka beli mobil. Tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kan nyerian kunyana. Paeh ngan sakadar dihisab doang dunia. Henteu boga nyana pangbubungah ka batur. Masyaallah tah lamun neuleuh make mata ieu kos kitu tapi lamun neuleuh make mata ieu lain deui. Lain deui make mata ieu mah. Masyaallah nikmat anu aya malah mah ye sapoe ieu asana encan sedekah ai mah gara retek hirup ieu encan sedekah ieu. Asana nyeri awak ieu cenah teh. Mana ieu fakir miskin kudu disedekah. Ta eta teh geus kadeuleuh bae pintu surga. Asal ngabumahkeun we luar biasa. Eta teh bulak tah make nu ieu. Tah nu mantak ge, sak bari geus mulai. Lamun teh mah urang di birokrasi aya jelema anu minta tulung, alhamdulillah rabbil diusahakeun ku aing tanpa hayang imbalan aing mah. Nu dideuleukeunana ku aing mah sorga, bungaheun amat nyana ieu. Lamun ku aing ditulungan melalui birokrasi emang aing ayana di dieu, geus ku aing dilaksanakeun.
plak datang ka berhasil. Began sesujud gang nuhun. Eta secara zahirna nyana nu nganuhunkeun pintu surga muka jang anu kitu nulungan. Selalu kitu jeung kitu bae, selalu kitu bae lamun urang make mata ieu bae moal beres ka jeung nah, nu mantap kuari mah kunu qawamina lil lah, tapi makena kuari geus make batin. Kuari mah geus lobana tutulung bae lah dunya ieu janu loba ge geuningan ditinggalkeun. Malah mah urang maot tek keur teu boga nanaon. Geus tanyaeun malaikat. Eta mah langsung surga bae tanyaeun ya. Tanyaeun nya geus ngagoler bae kieu boga imah hiji-hijina ge eta aing mah geus ngaku nya imah mun aing pae los jang sia tah anak nu mana bae nu bila perlu mah nu bungsu bae jang sia nya. Geus janu itu geus dibere itu geus basawal geus bae aya apa mah geus boga naon ieu imah doang ge ieu kabeh jeung saeuseuna tah jang anu bungsu geus. Begitu maot teh zet diasup ka kuburan, malaikat siap rek nanya. Begitu dek dihisab pan eta teh dihisab teh saminggu urang teh mun mukminin mah saminggu dihisab ditanyakeun salat puasa zakat apa lebah harta eta ditanyakeun teh ieu boga sawah nang di mana sawah di mana eta nu dianu oh beak dijual kabeh toko geus ludes kabeh imah geus dihitungkeun nu bungsu boga naon atuh teu boga naon dicek malaikat deui mau tanyaan ieu mah pabrik teu boga sawah teu boga imah ge teu boga je imah hampang imah pas kitu geus atuh normal harus saya sebagai saya pos panganten bae tanyaan coba lamun maot urang loba dunia pabrik anu kumaha ieu status perjalananna kumaha status awalna kumaha di mana dan lain sebagainya sawah teh nang di mana kumaha kemudian toko kumaha dan ka mobil ka sepeda kabeh ditanya tah nanya nu kos kitu lagi angel luar biasa mantap kula masuk inget ka Gus Dur bae Gus Dur teh aya jelema keur nyieun kuburan geus nyieun kuburan teh bae kahujanan jadi diterpalan gitu aya jelema keur dagang naik sepeda kahujanan kemana ieu nyumput yuk oh aya kuburan kakak gali doang jelema kabeh ararindit teh hujan gede jadi kuburan kosong sakira aing lamun nyilip di dieu ngeunaheun ye asup ka kuburan kieu nya nama ngiuhan malaikat datang ka dinya tergeus dikubur burungana man rabuka cak nyana teh kula mah can pae ngiuhan lo ka ditanya nyiwan kula mah cak kana teh bener ya bener dolo ieu nage can di naon aduh mega teh cak malaikat awal sama nya ngageter-geter hatina cak cenah aing teh diteruskeun gitu geus bae indit nya geus hujan geus beres datang kan mayit eta dia teh dikubur malaikat datang di kadinya nu tadi keneh teh lain cak malaikat ieu jadi keur nyiwan bolak-balik bae teh malaikat datang ka kesel tah mayit teh kan malaikat bolak-balik bae kerjana ieu teu nanya-nanya aing endahannya anu nanya malaikat kan teu ditanya lah sia keur nyuhan ge eta Gus Dur aya bae deui nyen kelakar gitu macem-macem bae eta kunaon eta lantaran cak Gus Dur nu hiji eta ngiuhan ka jero kuburan teu sieun lantaran nya nama lillahi taala dagangna kitu keneh nu neuk dikuburkeun na ge nya nama lillahi taala qawamina lillah ge cara ka malaikat ge teu sieun hayang ditanya tungtungna mah tah kabehan salamet lantaran kabehna qawamina lil eta Gus Dur bisaan bae geus ge lamun aya kuburan memeh kurang heula ti heula habak habis salamet kabehan ya qawamina lillah tah mulai naik dah lamun jadi kiai teh mah geus mapatahan we geus hayang dihormat hayang disasalamanan geus hayang dimulya-mulya hayang pamerena ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae dititipan ku Gusti Allah ilmu deuk dibikeunan bae selama aya nu hayangeun murnikeun mutiara teh supaya bener-bener jadi mutiara kabeh batur teh nganggap bahwa ieu teh bener-bener mutiara teu dibungkus ku kokotor sehingga nu narimana ge merasa bahwa ieu teh mutiara
Lamun teh mah di kotoran ku urang ngaluarkeun ilmu wudu tapi di jerona ieu teh hayang dibere di kotoran batur teu ngagap mutiara ka ilmu wudu eta teh. Namun urang nyaritakeun ilmu salat kemudian nyanana hayang dipuji-puji, di kiai-kiai, berarti eta geus teu jadi mutiara deui. Mutiarakeun ku urang teh mengabdikeun diri we ka Gusti Allah terus makin ka dieu makin mantep qawamina lillah melaksanakan hak-hak Allah pohoan ku ari ka dunya pohoan kemuliaan pohoan ka keagungan pohoan ka makhluk-makhluk nganu dipake kainget ngan Allah subhanahu wa ta'ala qawamina lillah nyana teh ngalaksanakeun hak Allah secara total salat memehna make rawatib kitu keneh peuting hudang make fatahajud kemudian sageus tahajud make tafakur ka Gusti Allah terus make muraqabah ka Gusti Allah mendekatkan diri melalui zikir ka Gusti Allah poho jeung alam sekitarna nu dipake kainget nu nyieun alamna kabla dituna nu kadeuleuna lain makhluk tapi khaliqna neuleuh gunung nu kadeuleun nu nyieun gunungna neuleuh laut nu kadeuleun lain lautna nu nyieun lautna neuleuh manusia nu kadeuleun lain manusia tapi nu nyieun manusiana neuleuh naon bae nu kadeuleun adalah khaliqna ieulah geus datang kana hakikatna qawaminal lil wali itulah kunu qawamina lillah saya tikisan ta anu qawamina lillah datang ka hakikatna qawamina lillah. Nomor kedua syuhada bil qis bari sing arayaan jeung teh tanya rarasian ka mana nyaksian ka manusia bil qisti kalawan adil seadil-adilna hartina nu geus diterapkeun ku Al-Qur'anul Karim hirup titah adil ketika anjeun jadi saksi nu disaksianana mah neuk kafir nu disaksianana mah neuk mukmin nu disaksianana mah neuk fasik ketika anjeun jadi saksi jadilah saksi nu sajujur-jujurna namun teh mah aya nu maling beuk dibawa ku urang ka kejaksaan dek diputus maneh jadi saksina urang sebagai saksi bahwa nyana adalah pemalingan kabeneran nu disaksian ku urang teh mukmin padieu teh dek dipotong sakieu sekalipun ka mukmin saksi urang nyana nu maling nu kapalinganna kafir saksian nu jelas nu malingna mukmin nu kapalinganna kafir dibalikan ku urang nu malingna kafir nu kapalinganna mukmin urang nyaho bahwa eta nu malingna kafir nu kapalinganna mukmin bedakeun syuhada bil qisti ieu mah nu malingna teh adi sorangan bedakeun sanajan adi sajujur-jujuran nu malingna adi nu bakal dipotong sakieu ternyata nu malingna teh musuh urang bedakeun nu malingna musuh bedakeun potong ternyata nu malingna teh bapa bedakeun nu malingna bapa urang sajujur-jujurna ternyata nu malingna teh ieu adalah bebene urang boga kabogoh urang Cikupa kebenaran maling motor urang sebagai saksina bejakeun kakasihku nyolong motor bejakeun bakal dipotong enggak apa-apa Kak Kanda cak awewe teh walaupun nanti dipotong tetap cintaku sejati tidak akan berubah karena gara-gara tidak ada tangan. Enggak apa-apa, potong aja udah. Tuh, paneta garana tegas jasa pada kos kitu. Kabeneran lu maling aja lu korupsi teh atasan urang, pimpinan urang, bedakeun. Bedakeun korek ku urang teh. Atasan gendreng. Bedakeun di kejaksaan teh. Yeuh, atasan maling. Jadi kita orang dititah syuhada bil qisti. Jadilah saksi sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Nah, urang mah lain kitu, awalna mah kieu ieu teh. Awalna mah lantaran aya perseteruan antara mukminin jeung kafirin. Ketika dok putuh Mekah, sanggeus putuh Mekah dikuasailah Mekah teh ku mukminin. Aya pemboikotan terhadap orang kafir. Sehingga aya ketimpangan, ieu mah mukmin, ieu mah kafir, ieu mah mukmin, ieu mah bapak kawin. Sedangkan sanagara Mekah keneh kakarak turunlah ayat syuhada bil qisti. Cak Allah adilkeun di negara. Pakailah hukum keadilan, hukum Al-Qur'an.
baik ka mukminin baik ka kafirin saat eta ari mukminin mah loba dibere loyalitas ai kafirin mah dipersempit teu meunang ku Gusti Allah syuhada bil qisti. Urang mah kuari ye lamun urang jadi pembela kabeneran nu dibelana teh ieu adalah dulur urang bebeneran ngabelana ka dulur urang teh walaupun salah dibela tapi kabeneran itu teh musuh urang jadi pembelana didadetkeun ilmu polisi kos kitu tah ilmu polisi mah kos kitu didadetkeun pokona mah ta eta teh henteu syuhada bil qist geus berarti ieu bentuk negara di negara urang bentuk negara ieu mah deuk sahabae nu ngeusina make aturan ku urang keur carita demokrasi bae dek mukminin dek kafirin teu akur nya melanggar aturan hak-hak negara awas. Jadi kudu bener-bener urang teh syuhada bil qisti benerkeun salah keur carita di negara demokrasi pakai aturan demokrasi. Tadi urang mah teh demokrasi teh kamuflase ngan ngaranna we hungkul demokrasi teh supaya ngarasakeun handap bahwa itu negara demokrasi di luhur mah teu demokrasi. Lantaran ayeuna mah nu aing kumaha aing we sia mah sia demokrasi teh jang rakyat doang jang di luhur mah kurang pati demokrasi kurang. Nah iyalah mata ketimpangan itu syuhada bil qisti. Nah iya jadi urang teh kudu lurus jujur wari urang jadi seorang bapak boga anak urang teh teu meunang anak nu ieu mah dibere mobil anak nu ieu mah dibere sapedah doang ulah anak nu ieu mah dibere 1 hektar nu ieu mah ngan jauh 1000 meter ulah kitu nu ieu mah dihayugeun nu ieu mah henteu cak anu henteu biasana nu dihayukeun teh pan anu cika jeung nu bungsu nu cika lantaran ti heula hoy bae nu bungsu lantaran kekedohna meureun hoy bae tinggal anu panengah kos lain anakna nya bebe jai kula si anak abada lain ulah ngomong gitu itu mah nu cikal dibere anu bungsu bae kula mah kos lain anak abah bae ulah ngomong gitu sia emang sia mah campuran jawaban kemudian gitu ratakeun panggil anak adik kadaris ya Abah ieu ngagunakeun ayat kunu qawamina lillahi syuhada bil qisti. Nang di mana tuh bah nang ngaji? Waduh karek kuari bae bah. Sok ngomong gitu sia atuh. Aing kasinggung bah. Kakar gedeg bener ya Abah. Gadenya. Tuh sia sawah nu itu, sia nu itu akur tah, aku kabehnya. Ulah ada ributnya. Tuh kios itu kios tuh itu. Takur tak kayak imah mun abah paeh bagikeun ku sianya jadi rata. Geus mun meuli motor Mio 12. Sia Mio nya, tadi sia Mio, sia meong atuh. Mun awewe lantaran awewe mah kudu dibagian ge setengah, ieu Mio kuduan jadi kakaknya, ieu duaan da sia. Ini batu saurang mah henteu, anja mah awewe. Jadi mah sanajan can maot tapi pakai aturan paroid tah ieu doa anta mion ieu nya doa anta adil tah bapak teh kabeh ge anak ge moal demo ka bapak kabeh ge ngaromong bae abah urang mah jujur jasa jeung adil jasa tadi keluarga bae bisa nerapkeun syuhada bil qisti geus mantep jasa bae pokona mah komo urang jadi lurah komo urang jadi camat terus kadituna jadi presiden atuh karasa ieu ku rakyat adil jeung teu adil teh bakal karasa jujur jeung teu jujur teh bakal karasaeun ku rakyat sakumaha urang di keluarga ngarasakeun sebagai anak teh karasa abah urang teh adil abah urang teh teu adil karasa ku urang sebagai anak tah ieu urang coba terapkeun kunu qawamina lillah hubungan urang jeung Allah Subhanahu wa ta'ala syuhada bil qisti sing jujur sing adil seadil-adilna baik sekup keluarga maupun sekup desa maupun sekup nasional ataupun sekup internasional urang kuari geus bisa neuleuh ku mata ieu jeung ku mata hate betapa Israel eta teh jujur jeung teu adil karena didukung ku Amerika kabehan dunia nyaho bahwa Amerika tidak adil dan tidak jujur nyahoeun kabeh ge nyahoeun negara leutik Palestina diambarayakeun kitu ku Israel didukung ku Amerika da kumaha cek Amerika teh mah boneka Amerika nyahoeun rakyat teh antara jujur jeung teu adil digoreng-goreng Saddam Hussein dijore-jore dinista-nista oh teu beunang aya informasi bagus saat eta teh oh tabloid mah koran mah
Kitu televisi mah goreng-goreng kabeh ka Saddam. Begitu dar jelema hudang kabeh cinta Saddam di dunia. Bingungeun kabeh ge. Amerika sorangan heraneun aya naonan eta Saddam. Datang ka di Indonesia bae ge berapa ratus mungkin ribu anu dingaranan Saddam. Terus mun gagah mah. Kan teu gagah. Ngaran we Saddam. Eta teh letoy asa. Oh masalah geus ka ditu engkah ku resep-resep maka Saddam. Di luar negeri ge sabaraha ribu nu dingaranan Saddam. Eta teh mata hate mah teu bisa dibobodo set bae cinta jasa ka Saddam. Aya naonan rahasia Allah. Rahasia Allah teu bisa dipertanyakeun. Kemudian ku urang dijawab teu bisa tama sebab naluri tama isi hati menjawab sorangan. Ketika gitu naon ngaranna Afgan dikirim deui ku Amerika, hati urang bertanya-tanya aya naon sih di Afgan, kekuatan naon sih nu aya di pada tol Taliban kok teu pernah mundur, dikirim sekian ribu nu kadenge kurang paraeh kok di Taliban aya naon, terjawab berarti tekad Taliban mah hidup ini adalah untuk perang. Beuseum meunang neuleuh kafir bae geus cenah mah. Ta eta teh hati urang terpanggil ku Taliban mah. Sapira nya mah mamawa kos kitu doang. Sapira mamawa pepeltokan doang. Uyuhan teh ge peletok pae nya mah ku peletok. Ku dareden pae model. Nah ieu lah nurani teh bisa urang neuleuh sosok pemerintah, neuleuh sosok kiai, neuleuh sosok pedagang, hati nurani urang nu ngomong jujur, adil, barahan, henteu bisa dibohongan tak bokos gitu. Hate urang. Nailah kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum shana'anu qaumin. Ulah ngadorongnyaan karyan kabeh kabenduan kahiji kaum bendu kahiji kaum yane ka kafir kemudian ngajurung kana Allah ta'dilu karena yen teu adil ulah sebab greget ka kafir kemudian urang teu adilkeun bae deuk ka kafir deuk ka mukminin ulah aya ketimpangan ulah aya jurang pemisah di negara sa anu salah salahkeun sa anu benerkeun syuhada bil qisti jujur sajujur-jujurna gimana korupsi nanti ieu mah lantaran atasan amankeun ulah gitu ieu mah bawahan sikat ulah gitu pokona kabeh tukang korupsi habiskeun kayak teh kakarak bakalna mantep hirup nah negara tarariis manusiana ngarena lamun urang nuturkeun qawamina lillah syuhada bil qisti bakal tentrem adem lok jinawi nah ulah aya kacurung ku bendu ka kaum kemudian urang teh itu adil ulah tetep adilkeun deuk ka musuh deuk ka saudara deuk ka dulur deuk ka sejujur-jujurna ya dilu huwa aqrabul littaqwa sing adil marane kabeh huwa adil teh aqrabul littaqwa leuwih ngadeukeutkeun kana taqwa man taqwattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun sing sarieun marane Allah kabeh ka Allah sanyana Allah teh maha uning nyahoeun bima ta'malun kana naon nu kurang dipigawe pagawean mata kanyawan ku Allah pagawean ceuli urang kanyawan ku Allah pagawean irung urang kanyawan ku Allah ngahaja kanyawan ku Gusti Allah pagawean raga urang ge kanyawan ku Allah urang bergelut di politik urang bergelut di ekonomi urang bergelut di budaya urang teh jadi pedagang urang teh jadi petani urang tukang nganggahan ngaji urang teh guru pagawean urang teh hiji-hiji na angga otak atau keseluruhanana ieu adalah khabirum bima ta'malun kanyawan ku Allah nu kaliwat nyaho kabeh mentak isin urang sebenarnya mah lamun urang dilenyep-lenyep mah kudu isin ka Allah jak kanyahoan bae naon ge kanyahoan bae naon keur tegah teh urang kanyahoan teu isin kumaha tapi kulantaran urang mah ieu beuratan ka dunia Allahna nomor sabaraha meureun sehingga ka isin nu mantak mabok nu mantak zina nu mantak maling nu mantak korupsi judi eta teh teu boga ka isin teh kos kitu teu boga ka isin mun aya kiai nonton bola teh mah kieu eta keur teu isin ka Allah cak Allah teh yai cak Allah yai
Pasti diberi ilmu ku aing. Teh kikituan teh maksiat yai. Cak Allah. Tapi ditegur gitu tetep bae. Hore. Cak Allah teh ilmu dikamanakeun. Sia ilmu nyaho ka aing teh sia teh keur dideulekeun ku aing. Cak Allah teh aing dilekeun sia. Beuh mun pake zikir eta. Hore. Woi. Beuh cak Allah teh dicatet ka dirinya ku malaikat teh eta. Allah nyaun dicatet ke malaikat. Tinggal ngangsongkeun bae ka di akhirat. Yai goplah dulu. Lupa sama Allah. Sebulan lihat bola aja. Cukuplah jangka neraka yainya. Lumayan sakitnya. Dek kemana minta tolong coba orang. Akibat poho ka Allah teh kos kitu tah poho ka Allah teh. Teu inget ilmu teh teu jadi teu ngajamin ka diri urang ilmu. Teu ngajamin ilmu mah. Ya kadang-kadang ilmu mah pake pamer. Ilmu mah pake pamer. Yo aing, ilmu pake pamer. Yo aing profesor, yo aing doktor, yo aing DRS, yo aing kiai. Eta teh sakadar jadi pamer malah ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Ilmu bisa ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Nauzubillah min. Lamun kumaha teu dipake ilmuna. Teh lamun make mah isi nama ka Gusti Allah. Malah daripada nonton TV mending maca Quran ngan deket TV. Macam macam Bismillahirrahmanirrahim. Ramai amat naonnya itu. Oh lu di bawah, bek, oh keharap jatah mah. Kata, oh ta'asub. Ihdinas siratal mustaqim, siratal Allah tertolong ya eta. Buru kanan sabelah ka ditu sabelah ka dieu. Kita beres sama posisi itu ta eta lantaran poho ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat. Allah geus janjikeun ka jelema anu iman jeung amal soleh teu kira-kira janjina lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah ngajanjikeun bakal mere hampura jeung ganjaran anu pohara. Naon ganjaran anu pohara anu agung? Wal jannah. Padahal ilalagani Allah janji wa'adallahu geus janjikeun Gusti Allah ka saha alladzina amanu ka jelema nu iman urang iman bang geus kena janji Allah ye sadegeun janji Allah mah lain cara janji calo mah bonen Allah mah henteu Allah mesti gade ulah ditekadkeun pada calo anu di bojong teh lain wa'adallah tak urang bojong emang di bojong aya kampung bonen malah mah wa'adallah Allah geus janjikeun kata alladzina amanu ka jelema nu iman rek laraki rek awe urang teu asup ka dinya tambahan wa amilus sholihat amal soleh jasa kieu urang osok salatan jantung usuge osok pelah salat pokona puasa osok malam bulan Rajab atuh sarajab neuleuh batur puasa anya mah teu mingguan tinggal mingguan. Pan cenah kieu nya hote puasa. Tukang uduk bebeja beak 20 liter. Tah anu ngabeakeun lamun lain urang cikupa eta. Itu puasa. Teu kudu ditanya hiji-hiji. Atuh tanya bae tukang uduk, tukang sate, ja beak-beak bae. Ada teu puasa. Sakitu gede bejaan, komo teu dibejaan. Allah geus kajanjikeun ka jelema nu iman tur beramal soleh. Janjina lain sembarangan janji. Lahum maghfiratu wa ajrun. Diberi pangampura. Di samping eta bakal diberi ganjaran anu luar biasa gedena surga. Di dieu mah ngan sakadar sakitu tetep penjelasanana padahal mah ngeunaheun jasa ka jero hate. Urang iman ka Allah, kemudian urang beramal sabisa urang we keur dagang datang waktu salat eureun heula eta inqiyat da poharaya sa Allah nu neuleuh urang keur tani ngadenge suara azan kobok-kobok heula salat heula bila perlu di sawah bae salat tadi galeng tuh masalah di galeng mau kompas eta kok ieu ka ditu kita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eureun heula majuna terus kobok beres itu lain Allah salli sunatan qabla zuhri Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pajul mana pajul? Sawah mah suka deuleuh lain Allah pacul.
Tapi geus hebat jasa teh digaleng bisa salat cara orang Arab. Orang Arab emang kumaha gitu. Orang Arab baheula mah teh lamun ti Mekah ka Madinah teh pun make mobil. Eureun nya tengah jalan. Oh, salat. Salatnya sisi mobil. Allahu Akbar. Urang dari bejaan kan teh ada induk salat. Salat orang tahu. Supir Arab teh kos kitu. Bejaan ke urang. Jadi urang mau salat henteu nya nama. Mata salat juga teh dek mobil ka kolong hees. Ya urang mah di jero mobil kieu bae. Ai supir ka mana? Hees. Tah eta teh ulah diantepkeun baksis. Nya nama lain hees heheesa. Toel ke urang. Tuan, haja baksis. Oh, khair. Oke. Tadi dah 70 bisa 150 ngajalankeun. Nabrak ya ujian. Eta orang Arab mah asal waktu salat, geus didinya bae salatna didinya. Didinya. Baheula mah lamun di mana tah ngaranna di Mina dekat Arfah. Dekat Jabal Kurban, sok leumpang, keur baheula mah leumpang hayang nulu leumpang. Datang waktu salat, neuleuh urang-urang Arab di jalan salat. Allah, boga wudunya henteu pokona salat teh nya. Allahu Akbar. Urang neuleuh pemandangan salat teh babarieun nya tarapis di Arab supir kabeh. Sisi jalan salat Allahu Akbar. Ai di Indonesia mah deukeut masjid teh salah. Cikupa ka ditu mah komo tamang masjid tinggal masjid kos musuh bae masjid teh atuh. Nah iya ya wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihat Allah geus kajangjikeun ka jelema nu iman jeung nu amal saleh bakalna dibere pangampura pan ieu mah janji Allah. Tah ieu dikorek ku ulama. Iya jelema iman tur amal soleh kok dibere magfirah. Ai magfirah teh isqatus sayiat. Isqatus sayiat teh ngagugurkeun kagorengan. Kagorengan teh diceun. Nu aya kabagusanna doang. Berarti dihampura ngaranna. Tah eta teh jelema iman jeung beramal soleh. Iraha teh. Nah ieu nu diistilahkeun ima saeutik-saeutik ku Gusti Allah jelema anu iman jeung amal soleh mah dibaguskeun lalaunan pas maot bagus. Aya nu lain kitu. Aya nu jore bae tapi tetep bae nya nama tah. Ai iman ieu salat mah salat ngan saukur iman jeung salat bae ngan ka ditu nama abrut-abrutan ngan kulantaran nya aya amal soleh. Nu utamana mah ieu teh salat puasa mun waktu haji nya geus hisab haji zakat. Sakitu bae nu lain-lain mah maksiat moal aya hampura atuh lamun maksiatan pan eta hampura teh maksudna ngahampura maksiatna. Tah anu teu boga maksiat batuh geus teu keur caritakeun magfirah emang geus ka magfirohan. Ieu mah nyana iman salat tapi maksiatna loba. Taruhlah kiai nonton bola lah model kos kitu. Atuh komo nu lain kiai mah. Tarohan segala rupa tolol. Ah ieu teh endeuh tadi abrut-abrut sabulan deui maot dibere nyengseng mangseng ka Gusti Allah dibere embung maksiat aya nu kitu dua tah anu tadi mah setik waktu maot eueuh dosaan aya nu dosa sabulan deui dibere tobat anu beneran ka Gusti Allah kaduhung jasa ka Gusti Allah teh duh ieu lalampahan teh diri hampura ulah naon kitu ngara cang saya ieu teh lahu mampiro teh cak Allah ieu. Jadi urang teh bakal dihampura teh sing gede teh cak Allah. Cak nu boga dunia jeung nu boga urang. Asal iman, amal saleh, mampiro aya. Sabulan deui ka maot, cak eueuh. Tis bangona, leuleus bangona, adem bangona. Cak sabulan maot geus dosa. Aya nu lain kitu. Dosana terus bae mah. Dah muriang bawa ka rumah sakit goler ka rumah sakit ge aduh yang sedaya upaya sakadaya hampuran ka kabehnya bisi ngaranna ge atuh muriang ieu kembang pae pan muriang hampura ka pamajikan hampura ka anak hampura ka tetangga hampura kabehan padahal mah isuk teh pae tah sapoe deui ka pae dibere magfirah ku Allah lain lalagaan pan itu kamari mah main bola keneh ulah gandeng-gandeng bisikan kadengen kudu sok main bola. Sapoe deui ka maot dihampura ku Allah pan aing geus janji sia teh iman jeung amal saleh atuh janji aing di ka manakeun jak Allah. Pajak aing ya lahu magfiratun geus dihampura pae surga. Ya Allah ya Rabbi. Mata cek kula mah maning istiqomah main bola habak. Ya Allah geus janji ngeunaheun jasa. Aya nu lain kitu. Lain kitu ya mah. Ajore bae terus dimuriangkeun ge disiksa ku Gusti Allah. Lantaran nyana teh geus luar biasa ieu mah. Naon kitu ngaranna? Maksiat pohara jasa ka Gusti Allah. Pas geus dicabut nyawa ku malaikat. Itu
Israel. Cak Allah Israel. Eta main geus dihampura ku aing teh jelema budak. Dihampura. Iraha tobat urusan aing teh mah. Di mana cak malaikat teh balik kikian ge nya teh balik kikian. Teu bari narik. Dihampura cak Allah teh. Iraha ngahampurana Gusti. Ya iya. Bukuna ge ieu di dieu jorek kabeh. Aing dina Al-Qur'an. Tu wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum magfiratun aing isin mun teu ngahampura. Masyaallah, mata kieu bae talar ieu ayat ieu. Ayat ieu bae talar. Ketika orang di akhirat talar, Gusti, mana pangampura Gusti? Pan Gusti janji. Emang sia talar Quran henteu ngan saayat doang. Ngaji di Cilongok kabita jasa ieu. Ayat ieu mah kukula ditalar bae jangka Gusti besi Gusti ji sakula. Lamun kula disiksa berarti Gusti pembohong kelas berat. Pan sia kaing kitu amat. Ayat teh digamanakeun. Pancak Gusti wa'adallahu alladziina aamanu. Allah ngajanjikeun ka jelema nu pan abdi iman ka Gusti. Gusti teh pangeran. Wa amilus solihati. Atuh pan abdi salat. Sanajan sok kodog ge sakapeung atuh salat teh pokona mah. Ya teu husu teh mah urusan husu mah urusan kula teh mah. Ngan kula mah salat bae pokona mah. Pancak Gusti lahum magfiratun. Embung kula mah kudu ka neraka keun. Terus mawa bendera eta demo ka Gusti Allah. Anti neraka. Ayat-ayat di dinya innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratun wa ajrun adzim. Dipasang kunyana sakumaha demo ka pabrik. Cak malaikat teu kamarana demo ka Gusti. Demo naon embung ka neraka lantaran ieu takula iman jeung amal soleh. Aduh, atunya anak bebeja mantak malaikat. Kumaha nih Gusti? Iring apa ka surga ka dieu. Ieu lain ayat. Geus ieu mah kudu ditalar bae mah ieu. Bila perlu orang paeh. Ayat ieu asupkeun ka kantong ka dieu. Kabeh malaikat. Ieu pohare kabita jasa ieu. Kabija jasa. Pokoknya mah Allah janji. Sedangkan janji Allah mah lain janji manusia, lain janji makhluk. Kholik pan ieu mah. Ngabungahkeun ka urang. Ngajanjian ka jelema nu iman jeung amal soleh. Wadan hasana. Janji anu para bagusna. Bakalna lahum magfiratun. Campura bae gasin. Kejen kuku bagian nu petot ke dihampura bae. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping eta atuh geus campura mah geus dikamanakeun. Wa ajrun azim. Dibere sorga. Lu masak ulah suuzon mah ka jelema Islam mah, ka jelema iman mah. Kajen nu kukumaha ge ieu teh penghuni sorga. Titik. Geus sakitu. Nu kukumaha ge ka sorga bae. Geus bae sakitu lantaran aya ayat ieu lain lalaga ieu gede jasa jeung bedas jasa ayat ieu mah ieu. Sakulah ge ayat ieu mah talar bae. Kajen teh kulhu teu talar ge ieu bae ieu. Ieu bae jangka Allah ya. Sabalikna walladzina kafaru wa kallabu bi ayatina. Allah ngajanjikeun ka jelema nu kalalupur jeung nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Teu percayaeun ka Al-Qur'anul Karim, teu percaya ka Gusti Allah, kafir, Kristen, Katolik, teu percaya bahwa pangeran teh Allah, Konghucu teu percaya bahwa pangeran teh Allah, Protestan teu percaya bahwa pangeran teh Allah, Hindu dan lain sebagainya teu percaya pangeran teh Allah. Pajar lain Allah ieu langit bumi katut eusina teh nyeuna. Kubur wa kadzabu bi ayatina ngabohongkeun ka ayat atawa iman ka Allah kan bohong. Ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka ayat riba. Ngabohongkeun ka Gusti Allah teu percaya ka ayat-ayat bahwa yen anak angkat teu meunang warisan. Teu percayaeun ka ayat bahwa anak awewe mah sepengaheun daripada lalaki atawa lalaki 2 lipetan daripada awewe. Teu percaya teu make nyana. Teu make kana kajujuran nu dijelaskeun ku Al-Qur'anul Karim. Ngabohongkeun ngaranna. Tah jelema nu kos kitu mah ieu ulaika ashabul jahim. Nah eta mah jelema nu kos kitu adalah jelema penduduk-penduduk neraka jahim. Nauzubillah min zalik. Pokoknya jelema iman amal saleh surga. Jelema kafir bohong ngabohongkeun kana Al-Qur'an neraka. Sakitu bae geus. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Daud lan ngariwayatkeun sapa Imam Abu Daud dan Rasulullah ing satuhun kang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol
iku ngucap Kangjeng Rasulullah ila padina saida liman jannabal fitar. Satu hune kebahagiaan iku tetep kade wong kang adoya maning pirang-pirang fitnah inna saida liman jannabal fitar. Satu hune kebahagiaan iku tetep kade wong kang adoya maning pirang-pirang fitnah wali maning dulia. Dan kade wong kang den soda yaman fasadaro maka sabar yasiman fawahan. Maka rugi temenan fawahan maka rugi temenan ay hasratan liman basaral fitnah. Wahan tulis di sisina ay hasratan liman basaral fitnata. Nunggu ngaji Bukhari banyak bersinunjan. Wahan ay hasratan liman basaral fitnata wa sa'a fiha. Riwayatkan Imam Abu Daud sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios yen sanyana jelema bahagia atau kebahagiaan maksudna tetep ka jelema nu ngajauhan kana pirang-pirang fitnah. Di zaman fitnah urang ngajauhan fitnah bahagia. Sekali Kangjeng Nabi nyarita yen sanyana kebahagiaan tetep ka jelema nu ngajauhan fitnah. Fitnah keur sumarambah nyana menghindar tina fitnah. Bahagia ka jelema nu dicoba ku Gusti Allah fasabaro maka sabar eta si jelema. Tawahan maka rugi pisan jelema anu ngalaksanakeun fitnah. Rugi luar biasa jelema anu milu-milu dina jero fitnah. Kuari zaman fitnah. Kuari teh zaman fitnah. Teu puguh teu garu ekonomi diribakeun, urang tahan sama sekali dengan sistem Yahudi, sistem kapitalis. Urang nahan tidinya temilu bakal bahagia di akhirat. Bakal bahagia kajen teuing aing mah naik motor ge daripada aing motor nangridit eta teh geus dihalal-halalkeun ku jat teu hayang aing mah pokona mah fitnah sama sistem kapitalis sama kos kitu mah aing tileuleut ke nyaho. Bang ke Sumarambah ti mimiti kelas internasional, kan kelas nasional, ka kelas bawahan, bang keliling loba jasa. Dah sayang aing lantaran temam fitnah riba kos kitu kajen teuing aing mah dagang saya ya daripada aing make duit bang daripada di akhirat aing dikerebekeun ku sabab aing make duit bang meuli mobilnya di imah tapi di akhirat dibeuleum teu hayang aing tah eta jelema bahagia nu ngajauhan fitnah keur carita perekonomian carita perpolitikan teu hayang aing mah kudu jadi kandidat di partai lantaran eta mah partai teh lain ngagugulukeun agama teu hayang aing mah ngajauhan ti dinya. Henteu aing jadi kandidat mah dek jadi dewan misalnya ento. Ngan didatangan ku kandidat. Itah kitu mah iklankeun. Dibere duit. Bohong aing mah. Ieu teh mah dicokot iklankeun ento. Goblok beureun tah mah. Ulah henteu bae aing mah ngajauhan teh nya kita anu iya tapi mah izin jangan ngomongna gitu bisa kita ieu mah ala kadar we dina puteran kadua lah supaya ngadoa atau ngomong saya ting mah ngomongna kumaha aja teu bisa kunaha mah sakola ge teu tamat henteu lah teu bisa ieu coba aya duit lumayan deh aya 40 juta embung lah embung kula mah aya duitna mah ditinggalkeun mah teu masalah sih ngejauhan ada tina fitnah gitu dol aya kandidat itu bupati itu nyada dijadikan tim sukses atau kitu pilkada atau kitu wali kota atau pilgub didatangan gadis ulama teu bisa ieu teh daya tuh kayak ngajauhan geus kieu geus kitu geus diajak di organisasi geus embung lain teu paham ngadukung jasa insyaallah soal milih mah kudu aya ngan ai kudu ancub engkeuy-engkeuyan menteu malah fitnah teu puguh lantaran kitu engkeuy-engkeuyan teu puguh dimaksud ka dintuna ngajauhan bae kajen teuing teu dibere mobil teu dibere motor atau teu dibere duit tapi nyalametkeun diri nu penting mah di akhirat bahagia tak eta nu calon pi sorga mah kos kitu tak eta kos kitu boro-boro rakyat ieu kiai ge ustad hese jasa yang mereket dina kos kitu teh hese jasa luar biasa hese na ieu jelema nu bahagia mah jaga di akhirat jelema nu ngajauhan fitnah sanyana jelema nu bahagia jelema nu ngajauhan tina fitnah yang jelema nu dicoba tapi sabar cobaanna dek dibere duit dek dibere kendaraan dek dimomoy ieu dek diorbit-orbitkeun tetep sabar teu hayang luhur teu hayang maju teu hayang masyhur teu hayang sugih izin ka Gusti Allah sabar eta lah jelema nu di akhirat bakal bahagia sawahan lamun jelema ansub tina fitnah ngilu engkeuy-engkeuyan di jero fitnah hasratan liman basarul fitnah
rugi anu luar biasa bagi jelema anu milu ansub dina fitnah wasa'afiha. Ya kuari tegas anu teu milu dina fitnah. Nu teu milu dina bab riba bae heulanan sacikupa bisa dihitung ku jari. Nu teu milu bae urusan tina perbankan, pengusaha nu teu milu dina urusan bank bisa dihitung ku jari. Nu teu milu engkeuy-engkeuyan dina politik anu keur merajalela. Lantaran politiknya teu beres, teu milu di dinya bisa dihitung ku jari. Ketika urang geus aya di jero pemerintahan, nu teu korupsi bisa dihitung ku jari, bisa dihitung ku jari. Jadi guru sakitu hese korupsi masih bisa keneh bae. Menyalahgunakeun duit-duit saeutik pisan anu henteu menyalahgunakeun bisa dihitung ku jari. Jelema nu bahagia ngajauhan tina fitnah eta, tina fitnah perpolitikan, tina fitnah perekonomian, tina fitnah perbudayaan. Atuh jageus hararese kuari mah. Urang hayang maju saeutik, lamun henteu melibatkan diri di bank moal bisa. Komo urang boga pabrik teu make duit bank moal bisa. Urang hayang gede ieu teh usaha teh tanpa make duit bank moal bisa. Cak omong sompral teh mah. Aya hiji dua doang anu bisa mah. Kitu kene tani, deuk teu make duit bank hese kajeun kumaha ge. Tah ieu teh urang mah kajeun teuing teu milu lah. Di perpabrikan teu milu lantaran make duit bank. Di perwarungan, pertokoan, pertanian dan lain sebagainya. Henteu aing mah ngajauhan. Di perpolitikan, teu aing mah perorganisasian ge lantaran henteu ngagugulukeun agama, teu aing mah. Eta lah nu bakal bahagia di akhirat. Dicoba ku Gusti Allah berbagai cobaan tapi nya sabar, salamet bahagia. Eta geus dibere nyaho ge ku Gusti Allah kitu takeun ngaji bae. Leupas ti ngaji mah atuh ka ditu deui bae. Sakumaha kebo kaluhana leupas, ungkug-ungkugan bae geus. Teu nyaho ieu kaluh dong kitu ngaranna. Ieu paresaha tanduran saha gubrus. Masyaallah ai keur ngaji mah nya merenung we. Masyaallah. Aing ieu nu geus ieu. Usaha ingin dek gesan dah, geus datang we ka imah aya deui babaturanana. Kumaha ieu perkembanganana kumaha? Geus aya danaan ieu mah, geus aya. Kamari mah ngaji aing geus tobat. Gede danana, tuh lumayan. Malah mah aya fasilitas di saeutik naon anu. Siap. Gede hate leutikna mah jara teh bertolak belakang. Atletik da bae teh aing nyaho ieu teh kos kieu teh beres lantaran dak milu deui ka ditu. Tah ieu saeutik kita nu matak di akhirat saeutik bisa jelema nu bahagia lantaran teu milu kana fitnah. Engkeuyan dina fitnah bae bahaya. Cak anjeun li pawahan. Pawahan teh atuh cilaka. Kasaha cilaka teh? Liman basaral fitnah ka jelema nu milu-milu ngalaksanakeun iring-iringan di jero fitnah. Fitnah kapitalis, fitnah kitu. Geus macam-macam berbagai fitnah. Nu kamari geus dicaritakeun tina berbagai pembunuhan dan lain sebagainya. Urang bakal aya di dinya di jero fitnah eta wasafia jeung nu ngalaksanakeun di jero fitnah. Wan! Da Kangjeng Nabi rusak cilaka. Eta lamun geus dicaritakeun kitu ku Kangjeng Nabi geus jelas jasa Kangjeng Nabi. Ngajauhan kita salamet bahagia. Milu jauh kita cilaka. Tinggal urang bae balik ka imah ngahenen. Bari ngarokok. Ieu kan nu calonna dulu. Aju lumayan bebereana dia. Aya teu gerak kumaha. Sederhanakeun we datang heula ka kiai ah. Waalaikumsalam. Aya nih musyawarah kiai jeung telepon. Aya naon? Dulur gula di calon, itu kula depan ka babawasan teh doana we ka kiai. Doakeun ka kiai mun bisa mah kiai ngariung ka ditu mungkin. Kukula dijemput lah kiai. Tah goblok teh jelema anu sok ngundang kiai ngariung di bidang kos kitu teh eta nu goblok mah eta tah. Kiaina daekeun atuh goblok atuh kiaina ge. Dia kiai nu pinter mah teu. Datang we ka dieu ngariung atuh ngadoakeun lagi ngadoakeun salamet bae nya mah teu maksud ngadoakeun. Mudah-mudahan di partai nanya menang di tayungan ku Gusti Allah. Aya kajembaran dina partai. Amin. Sebelum tak kiai nu kos kitu tah. Aing gitu mudah-mudahan orang disalametkeun ku Gusti Allah. Salamet dunia jeung akhirat.
andai kata atuh ieu pencalon bakal pisalametkeun atuh menang ke kira-kira teu pisalametkeun eleh tuh. Cak nu calon sial bener. Aing geus atuh bara 10 juta ieu. Aduh kitu awet ceblet tak kiai. Ngan ega gede nama Gusti lah mending dielehkeun we lantaran zaman fitnah. Paneta dulu tolol si kiai-kiai diundang ka dieu goblok atuh. Dia ulah kiai kos kitu atuh. Kiai anu hayu-hayuan kitu tah. Eta kiai na ben sing pinter urang jadi kiai ngadoakeun eta gitu. Jadi ondang ka ditu gitu teh naon ka pabrik. Kiai diondang ka pabrik teh ngadoakeun. Ai ulang ngadoakeun sincek. Mengadoakeun sincek doraka. Urang ngadoakeun urang mudah-mudahan urang kabehan salamet amin. Mudah-mudahan atuh karyawan anu Islam salametkeun amin. Nu teu Islam modar amin. Yang bos-bosna. Nya teman-teman udah daekeun nya aja emang ka pabrik dah yang diondang deui. Hayang supaya diondang deui kumaha nya ngeunahkeun pannyana. Diondang ku camat na diangkat-angkat pun mudah-mudahan Pak Camat ditangtaiban ku Gusti Allah padahal korupsi. Tapi hayo bae ban kos kitu. Mudah-mudahan Pak Camat dibere kejembaran jeung mudah-mudahan dibere balalager mudah-mudahan hoyuh bae teu kieu mudah-mudahan Pak Camat urang lantaran korupsi sek ku galedeg. Aduh, Masya Allah. Tahiyalah sekali deui. Saur Kangjeng Nabi, catat di jero hati. Tanamkan baik-baik di lubuk hati. Supaya berkembang setelah ditanam. Bahwa sanyana kebahagiaan. Jelema nu bahagia, jelema nu ngajauhan fitnah. Jelema nu bahagia, nu ngajauhan fitnah. Jelema nu bahagia, jelema nu dicoba sabar. Jelema anu cilaka, jelema nu abrut-abrutan milu di jero fitnah. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah, dijauhkeun tina berbagai fitnah sehingga urang ku Gusti Allah dibere kajembaran, tur dibere salamet di dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.